awak wateraring sakit ya awak aduh efek tetapak di Gunung Sangga Buana rek dicoba heula aku aing jurusna arekan diuji heula selama tetapak 40 poe 40 peuting teh akan dijajah heula kurang malah manjur henteu coba ilmuna tetapak teh Akabon heula ieu lah. Siap-siap arek nikat ya sugana munang manuk blekok manuk naon. Tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta. Kalau sudah cinta arek ulin, kalau sudah ulin diajak ngendong. Tah. Suara non ya? Bag. Tah. Sah situ, jelema sah sih. Segitunya. mana bahan percobaan tehnya Ini gerakan eta. Wah, silat sih nama ieu. Apapun ya. Ayo sakti jelema teh. iya aya ember ya coba ku aing ilmuna ku aing jajal heula pro aku teu ketaekan mah ada kamu teu ketaekan mah naik tetangkalan weh ku aing lah akan dicoba heula ku aing jurusna arana jurus avatar pengendali angin wah syuah Keren yo, halus yo. Beres yo. Halus. ayo ember ku aing jajal ya ember ya wah anu ngintip itu bener waya tempatan ku aing dijailan Aduh, anjay. Wah, kan nyawa wae ngobrol. sia ka dieu lah ka dieu Jadi saya. Naon ke? Asia di dinya keur naon ngintip aing keur silat Nempo aki alus eta bisa kitunya ilmu teh. ya meureun na tetapa di Gunung Sangga Buana Oh, 7 poe 7 peuting Oh. Kuning 7 peuting. Ari cenah tadi 40 peuting. Liur aing mah. Buset. Ieu teh keneangan guru ki sebenarnya mah gitu. nya Ya yang diajar kumaha ki bisa teh. boleh Nah, halus ya. Orang yang pinter gitu. Kira bisa latihan deh ki. Cepet-cepet lah Bu Guru. yang ge kajen isukan latihan orang isukan di Padepokan nya Ayo. Ya. ya tadi ka ditu balik Ayo. Tirisnya ki ayeuna mah ki baik lagi. Aduh pusing ya Allah. Marga nyawan ya Allah. Maha ya. Puyung-puyung teuing. Gawat ieu mah. Perang dunia terjadi. Perang besar emang. Idi kuat ngeunang siang udud. Cicing ya ka dieu. Maksudna naon kamari ulin ka awewe? Hah? Kita jaga imah. Yo, amplop nih dicokot gimana ya? Ya amplop. Kumaha sih? Tuh amplop doang. Amplop doang. Itu 500.000. Oh, urang mah ngumpulkeun nagihan. Capek. Ani nyopet meureun. Nyopet teu sia anu nyopetna. Aing mah capek-capek gawe nagihan. Ku sia ngeuna. Gawewe deh. Cicing. Geus mantuk lah. Aing embung posisi dia benci. Tah. Lah kitu atuh bebek. Bung aing benci ka ditu mangat. Mangat. Tong adi mah lah. Pusing aing. Aduh pusing aing mah apa masalah kita goblok. Gusti aing tulungan benci.
Kurang tas kali ya, Ya kita sakit nggak sih na yang 1.000. Aduh, siap ke lah. Guys, cukup. Ana mengganti push up 1.000 kali. Siap, Ki, perintah. Aduh, ya Allah. Gablok pemajikan ngambek. Aduh, pusing ya mau kemana. Kesana manggesan ya mah tanya hewan salingkuh. Aduh, hirup. Galau kieu. Pak Haji. Pak Haji, Mana? Kemana? oh iya, duh. Urang teh pundung sabarna mah. Pundung. Heeh. Geningan. Oh, kumaha sih kayen Pak kieu? Sabarna mah kuring teh bogo ka anak Pak Haji teh. Kunaon sih Mama Haji teu satuju? Ya justru eta. Ya sebenarnya mah Haji mah mau sudieun ka maneh mah mau setuju. Oh, kunaon sih? Eta maneh gara-gara maneh. Ya kunaon? Tuh banget maneh goreng. Kos ndog kos naon kos cak-cak. Ngajarkeun anak cak-cak maneh. Itu. Pak Haji ge sarua keur galau jang. Ya ulah kitu atuh Pak Haji. Senajan urang beut kos cak-cak ke da urang teh boga perasaan. Nya puguh Pak Haji mah sabodo wae eta mah. Cuman ya emang Mama Haji kitu jelemana karakterna kok emang kos kitu. Hese jang, ya wayana sing sabar we nya jang. Terus eta kabarna Neng Ninda kumaha ieu? Puguh si Neng mah tos bade di kuliahkeun ka Bandung. Jadi bade berangkat besok paling ge. Ke Bandung? Mohon. Ya wayana ujang mah untuk sementara mah mungkin ya untuk selamanya. Mau bisa ketemu sama non sareng Neng Ninda mah. Itu jang. Jadi ukur Mama Haji teu setuju ka ujang mah. Da peda ujang goreng eta. Mantap ke ujang tong goreng-goreng teuing ge boga beungeut teh. Teh kumaha ieu kaayaanna Pak Haji. Goreng teh kos kieu emang. Oh. Emang aing goreng teh urang gitu lain. Kolot urang tuh nu goreng mah. Oh, puguh gitu teh. Ya sarua lah sanasib lah Pak Haji ge keur aya lah ieu kekerepet anu teu hade mah. Tuh hanjakal emang Pak Haji urang teh. Anjakal goreng gitu. Nya kos cak-cak cenah. Mending cak-cak mah aing mending kos buaya toke ke nu gede. Ieu mah sarua kan geus kitu. Udah Ki. Oke, cukup. Sekarang latihan keseimbangan. Kepala di kaki, kaki di kepala. Lah pokoknya mah kitu Bisa ge nyaho meureun. Tos ayeuna mah sok laksanakeun. Hah?
Kita mah kayak judul lagu Ki. Aduh. Oke siap Ki, laksanakan siap. Ya sing sabar Jang nya. Sing sabar we. Tuh aya kitu mah Haji urang kudu kumaha atuh geus lah nya tuh. mangkat we lah Kemana Jang? teuing ka mana mah Pak Haji Nya. Kade hati-hati Jang. Aduh eta budak. Karunya. Oke, cukup. cinta urang rujit da aing mah apa atuh dilahirkeun ge goreng patut keur mah goreng kos toke deui kajeun kos toke ge nu penting mah ulah congean rumasakeun ieu boga beungeut goreng tapi aing mah maksakeun hayang kanu geulis rujit jeung rujit kasiksa teu bedana batur ruhitut nyalahkeun ka aing kasiksa aing kasiksa da aing mah apa atuh dahar ge jeung sambal tarasi eta ge menang menta di tetangga sakalina dahar ngeunah jeung lok betrik katelak aing saking katelakna ucai deh jeung ini da kumaha atuh ai hirup balangsakna kos kieu sanajan goreng ge tetep we awe mah embungeun ka aing kuat ngajauhan batin ceurik aing ceurik nya kumaha atuh baru masakeun beungeut pas-pasan ge aing mah boga cinta nu tulus cinta nu mulia cinta nu sejati